suku di sila mangkat subuh balik maghrib kan bareng pangeran sareng ibina ka urang kudu beunghar kan wayahna lain mah kudu sabar nyai mah geus sabar pokona mah akang kieu nyai mah yang beunghar amun akang teu beunghar mah nyai mah hayang diserahkeun sabodor nyai mah pokona mah anteurkeun ka abah ayeuna keneh si nyai sok pokona kumaha anak supaya beunghar naon deui ieu carana supaya beunghar nyerah ke pamajikan kak kitu mah caritana teh oh jadi kitu caritana lamun kitu mah atuh sarua urang buka pangabutuh buka kasusah kumaha atuh lamun urang ayeuna mah babarengan maksudna babarengan teh urang nanyakeun kanu bisa jauh kan bapak deukeut tah cenah kalah geus beurang kieu justru yakeun mah alus bae beurang mah era di ku batur rek mangkat iraha cenah ayeuna hayu geus beurang teh mah urang mah cenah naon boga kanyari yang mayat awewe suka aya kitu tah kuring nekat we ti cenah mah da kuring ayo ada urang ge sarua boga kasusah nyata da yang mayat eta tah ayo Siraing hayang beunghar kos kumaha Siraing hayang awe nu kumaha Tonggoloing awe di dunia panggelisna di langit ku abah ditarik pamari cel ieu majikan abah teh guys sok dari nu main nambah harga tuan teh sok tai campek tapi bah lain mah asa cang saya saya kumaha ya ayeuna orang awe bisa narik bidadari tulis kumaha oge bisa gitu kan pemajikan anak goreng patut kitu kan kuring ge saya mah saya bisa beunghar teh kumaha ya bisa boga dieu tuluikeun mah kumaha lah kumaha geus nu penting mah soman menang nu geulis kuring ieu beunghar tapi geus bapaan euy mun geulis mah ya jangan pede sirai sawang-sawangan yang ngokan ti abah yang karuniaan yang awe ya itu namun supaya awe boboheun bulukan uyah batak saha hayang bobo pisang uyahan deui asa loba hayang bobo pisang tuluy pisang ingat abang belangan uyah lah si loba bawaan beda project pabrik awe abang belangan Sampuratus sampai sahanya punten lamu abi teh kapoekan di jalan Manawi tiasa lalesoli dieu ketiasa aman tamarna ge mung aya 2 pinuh ku barudak oge punten lamu Manawi abdi muntin beas kanggo bekal di jalan biasa hapunten beas teh ge mun bisa letter-letterna ada dipasikeun ka si Amang bagaimana ada nyai di bumi ketunuhun atuh amu anu karo kapiksaan teh mah banyak keluarik ada hayang beas segala dengan keluarik jangan
sing benar. Aya oge abah nu musafir. Ka nyai teh menta beas eta mah. Musafir? Eta musafir lain sa musafirna. Saha teh, Bah? Di bere teh? Henteu da nyai teh boga biasa saretorna. Tuh. Aduh, nyai. Ya. Degerai. Eta teh titisan rek berkamuliaan ka marane, rek rezeki ka marane. Gara-gara mana yang nyerita? Pengalaman gue itu nih, kabina-bina teuing. Kemasukan urang kan jadi gagal. Akang teh capek, kudu tirakat deui. 20 ting teh dahar teu nginum. Ya atuh akang mah nawi teh eta teh sanes titisan. Pamit terang titisan aku nyai ge bener dipasihan. Terang we. Emang beas harita eueuh resipikeun. Seueur akang. Beus eta kitu da mana mah. Geus kumaha ieu? Akang wayahna we atuh akang. Ayeuna mah tirakat deui atuh Kang. Ya usah. Akang tirakat lah. Adanya ya. Kudu ingat ulah nepi ka kejadian deui. Aya dipersabarnya, janjinya. Nyai akang. Yunani. Gimana wae? Kudu nyai teh carekan si akang. Kunaon dicarekan? Ang gagal akang. Terus kemana ya sedihna? Aya tirakat deui. Eta akang geus teh sebenarnya mah gagal, akang geus sarua gara-gara kabita ku tukang bakso. Aing mah aya kan gagal, cenah kudu aya uyah tadi neangan uyah ka warung. Warung tah nutup, sugan buka uyahnya yang di dieu. Teu aya akang. Oh, kudu kumaha tuh? Uyah mah aya eta. Nyai mah aya rek bager. Moal korek deui. Penta saeutik oge dipasihan sing loba punya. Sok akang soman, teu uyah mah seueur nyai. Ya kan atas ya uyah. Ya teh. Atur nuhun nyanyi ya. Mendingan jeung bos limbah, bos segala mah imahna alus jeung barang kaset. Kerak aku dikenalkeun. Kerak teh nya. Tapi ingat, ulah siga kamari. Saya musafir diangkut. Nyai arek janji. Tapi ingat kan adiknya, kalau mau disana ayah saya mah atau naon gak siga kemana. Iya, segala aja. Iya, segala. Kenal dia ya? Tadi ayah awewe tuh dibuat ke dia. Awewe mana? Awewe. Awewe mana? Rambutnya panjang, bajunya belang-belang. Hah? Eta teh stres. Stres naon? Dipelet ku akang, eta teh. Ku akang dipelet. Astagfirullahaladzim, eta teh sakit nyai, eta teh akang. Udah dibuka. Masaya, usia anak.